gerohan su gerohan tuh ya aku kudu inung wae dak sateu geroh teh gerak mama gerohanan gerohanan koplok gerohanan kumahan tuh tingali gerak Gusti aing mah meuni geuleuh ieu olah oge diri katel meuni halal deung kieu tuh kumahan gasok aing cicing di imah mada itu para bote hareran tapi sia ngajeradog di imah meuni para bot nu pantar kieu aing mah ni geuleuh mun dipake ngolahna ge ini banget aing atuh tutung koplok cika teh mah pasah atuh gerak aing banget jelema mah di pasahna kudu jeung modal nu kieu mah ku lebu tuh lebu ngabadeg gasrok di wahangan Naleungan ke hideung naon hideung naon koplok ana tuh di hideungna kana leungan mun hideung umah mata sia buka ka sabun keuan tuh sepita tah pasah tah ieu make lebunya tuh banget aing teu kaurus atuh ci parabot teh gasrok ku lebu banget jelema mah da geuning mahal modalna ai parabot mah ku lebu sabaraha hesena gasrok kanya make tapas sabun colek ayo sia kecai tinggal ngajangkor ka mana budak heran aing mah aing teh capek dak satetos di leuweung gaduh kudu lalampah memeh ka leuweung lalampah hase ku aing eta sabaraha poe 3 poe ditinggalkeun keur rawat heula ek ini ka leuweung parabot di pantar itu galonganana ieu teh mah harideung kayeuna jadi emung kana leungeun tuh kana kuku masa parabot teu dipasah ge beungeut tangkurak sia atuh kinclong meureun laku kadunya koplok ai bersih mah beungeut sia sia pengen beungeut aing tutung atuh ieu mah parabot teh diurus gerak tarutung kitu marehong beungeut manehna hurik mun pura ngajadog di imah ci ngurus-ngurus beungeut maneh we atuh geuning inung kurumuyan tutung geheng